Si Abah meni teuing ka iteung teh hoyong damel ulah, hoyong kali itu ka dieu ulah. Meni ka iteung teh hoyong nate cicing we di bumi. Si Kang Kabayan tak aya tos tilu dinten duka ka mana. Ih, meni kitu ka iteung teh. Dah, Abah, ngalamun ke saha? itu Kabayana. Abah, itu. Ah, Ngalamun si Kabayan. itu pamaikan pamajan kena ngabeh di. Saur si aku. Nya, Abahnya. Tuh. Misalnya, ih kada pun pamangin si Kabayan. Hari-harikeun. Nya, Abah. Assalamualaikum. Misalnya. Tukang si Abah mah kasih Kang Kabayan deui, kasih Kang Kabayan deui. Si Kang Kabayan deui anu disalahkeun. Bari teh gaduh na salahna naon ge. Dek apa jeung sineng iteung euy. Bismillah. Tapi kumaha carana ameh teu kapanggih ku si Abah? Saper itu euy, teu ngeunah urang diusir ku si Abah. Nya dititah ngoren. Ngeunah masih dendam kene ka si Abah. Mahanya carana nya ameh si Abah bisa beunang euy, jadi hate urang dendam kene ka si Abah. Hayang bisa apel jeung si iteung. Tah, hebat dengan euy. Urang jailan wae kitu. We si Abah nasina gering lah. Ah, jailan we. Berat euy, 20 kintal ieu meureun. Nah, sugan we da biasa si Abah sok ka dieu ngaliwat ke ti Tajong kan nyerieun. Urang bisa apel jeung si iteung. Kabayan teh tuh dilawan. Buah gara gitu euy. Barudak ieu buah teh mah. Oh, buah dari kota mah. Nyeri kieu euy. Calna batu di kayak teh. Alah, si Akang kunaon itu ngajungkeun. Akang tuh kunaon Akang? Itu di Tanjung itu nyeri kieu. Hayu atuh urang linggih lah tadinya. Teh kunaon? Bisi. Akang? Akang? Hei, Hah? Akang. Kunaon? Ente Nya hayu atuh urang linggih lah tadinya. Tuh kan, hayu urang linggih lah tadinya. Ayo. Akang eta. Ente nih. Nah, betiasa gobis gitu. Duka itu tadi tuh duka sah eta nu na batu teh. Nah, meni Boga jayel-jayel teuing nya nu nyimpen batu teh. Tapi dan teh tos terada nyeri no. Dayan teh. Nah itu Akang. Teh kunaon? Teh kunaon da? Asli Akang teu Asli. kunaon. Teu da kumaha ukur di Tanjung. Sakieu mah hewe teh nyeri sakieu. Yakin Akang teh nyeri eta Yakin? teh. Nyata si atuh neng linggih heula nya Akang nya. Kamana? Bade ka warung ti warang heula ku si Abah. Oh. Ya sok atuh. Nya mangga nya Akang nya. Ya, sok. Payun. Aduh, poho. Saha ngaran teh itu teh teu ditanyakeun. Sugan ke panggil ya. Nyeri ge jadi teu karasa aya si Neng eta. Si Tarja. Hoi, Tarja. Mana geus ka dieu deui euy? Kabayar. Ati ye. Dira ka dieu maneh? Karek tadi. Kabayan. Kunaon maneh euy? Nyeri euy. Nyeri kunaon? Teuing Tanjung eta ting sana batu dinya. Jadi kalaka beunang kasih Tarja lain kasih Abah. Tarja, batu ieu. Batu eta ting saha? Teu goblok pamadegan, teu goblok pemikiran, sah gitu euy. Pleng jelema teh. Sopan ieu jelema teh euy. Tinggal beratna ge 25 kintal teh. Barudak tiga nama jayu, barudak. Cik nyabak. Ngeri. Wah, nyeri Asli. ya urang teh kuna naon. Gede eta batu atuh ting saha? Oh, iya. Sah teh jelema mun aya poe paehan jelema teh. Oh, pikiran pisan ge apa teh? Teh dekatin si Abah ieu teh. Si Abah aya si Abah? Aya
Nah, siapa sih kata siapa? Tadi teh ningali mah si Abah teh keur ngorek. Teh keur tipas si Abah teh tadi. Kurang bil. Kurang pas labu. Aya awe datang tulungan. Wah, tulis tuh, gelis. Saha ngaran atuh? Gelis eta popo itu ditanya. Ah. Nama asli jodoh orang. Heeh, urang didoakeun sing jadi jodoh maneh heeh. Kan urang ge boga si Iteung. Heeh, nu keur jodoh kurang teh tapi eta baik kok pe berarti kurang dia aya. Heeh atuh. Urang jeung si Iteung maneh jeung si eta nu bieu heeh. Nah, teuing ngaran teh sah. Heeh, urang didoakeun Urang ge sing jodoh. Dinu nyari jadi teu nyari ningali saya tahu. Wah, asli geulis eta. Wow, cahaya. Idaman atuh nya. Damai. Doakeun Meningali alah. Dek, saha itu? Kabayang we gitu. Hai itu. Tadinya urang udah kasih Abah heula. Dek apel urang jeung si Iteung. Heeh. Hai atuh. Rek, Aya tamani kumaha leumpang. dapat yang bisa lah. Tuh udah kita maneh mamunya boga ilmu sakti. Bisa leumpang, teu bisa cicingnya mun mah. Santai. Tuh atuh heula. Heula urangnya. Ayo nya. Stop. Awe nu kieu. Bisi. Akang? Akang? Hei, Hah? Akang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah ieu beas. Simpan dina kursi we, ya abah ke di jamban. Oh nya tuh ieu nang kursinya abahnya. Sok. Nyata. Aya nu kitu. Kebenaran. Dek apel teh sia-sia. Urang goda heula. Kang Kabayan meni awis tepang pisan sareng Iteung teh. Gitu. Kenaon? Ieu Aya si Abah. aya carekan Yo sakeun ka dieu. ulah si Abah datang mau sok bangun. Ieu da seru atuh. Yo entong. Gelis gitu Ya ada istri. Awis tepangnya Ya jadi awis tepang pisan sareng Iteung teh. baheula mah. Asan teu kieu aya nama ciga. Terus deg-degan kieu teh ge. Nya akhirnya kue deg-degan. Heeh. Dia akang ka dinya. Ya sok kue tapi itu siapa? Ya selain kan Siap neng siap. Tah. tuh kan seneng ge. Si Abah di sini selan. Wow. Kang salaman. Wow. Kang padi dinya. Sok kue aku kapan. Si geus. Ini tara ka dieu Iteung teh ieu ngantosan tos lami tilu dinten teh ka dieu Ya da atuh akang teh sibuk ngorek di kebon. terus we di kebon akang mah. Kan itu demi itu. Kan akang teh mencari uang untuk itu. Buat apa? Kan akang teh bade ngalamar itu. Kiraha bade ngalamarna. Engke secepatna. Yakin bade ngalamar Iteung. Yakin atuh. Kan itu teh yang selalu ada di dalam hati akang. Awas. Tuh Kenal di luar. Tenang. Tenang. Jurusna Naon jurusna? ampuh. Jurusna teh Naon sok? Kabur? kabur. Nya sok atuh ayeuna kabur si Abah keluar. Rakangan kene atuh. Ka akang mah kitu. Ongko wis tepang. Atuh da aya si Abah. Yos we, da kan akang dicarekan malen itu. Buru ka jero. Nya Bah kedak. Enak ka ditu si Abah. Mun atuh. Naon sih teh? Kenaon bro kokok?
Hadiah. Abah, assalamualaikum. Balik-balik cik. Mohon bah, ente dan ente apel abi mah cuma ngobrol. Balik-balik cik. Ini abah mohon. Ini kita tadi teh jeung si borokok ini. Akhir diantep teh. Kalau ke nalunya tadi berduaan si borokok nanaon. Itu apa itu udah itu mah. Aduh. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Sutarnya dan sutarnya. Lah, Teman. Aduh. Tuh, balik lah. Aku tadi lebat. coba Ibah. Dari Kunaon? tadi kita dong. Nah, tajong kunaon. Wah, di aya di ditu tuh ngajalan batu. Aduh, saha. Eta ngajalan batu. Tengah jalan Teuing nguncingan ngomong barang heula. nyari. Wah, ieu mah Raden Nog bebelekokna. Nogna dipasak, Sampai rumah nyari Bah. nogna dipasak, cangkangna dihakan si kabayan. Dikotok di gulaan. Cager teu. Tadi Bah, pangu di ngawe. Saha? Ngadadak teh nyari ya. Wah, Asli ya. itu sih teung di jero. Aya. Mana? Ieu sih Den Sutarja. Mau nyamperkeun apa itu mah ah. Segala teh kudu nanaon teh kahoyong abah we. Itu mah kecewa ka abah teh. Segala teh kudu diturutkeun da itung teh alim dijodohkeun. Sareng anu orang Jakarta. Da itung teh alim dijodohkeun atuh abah. Da itung teh tos tiasa milih sorangan.